ibu-ibu nusok jogging di jalanan di tengah lapang, awas tong diantep Kang, bujur pamajikan didelekeun diumbar auratna, ngajiplak pakaian ada kusabab hayang gedah dina usikna, lamun dayus akangan teu pamajikan doraka, pertanggungjawaban pamajikan aya di jeung salakina. Naudzubillah. Atuh Kang ngaranna ge lain aya keterangan anak mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Benar carana bajakeun ka RT RW lurah, siapkeun aula khusus olahraga awewe, pokona poe minggu ulah aya lalakian eta mah khusus jang awewe bae heug rek jogging di jero ruangan asa ulah aya lalakian. Kenapa? Najan kadeuleu bohong ku awewe deui, wanita dengan wanita baina surah warukbah, antara bujel jeung tuur auratna mantak teu dosa katingali buku awewe sejen mah, tapi ku laki teu meunang komo make baju you can see my ketek. Masya Allah, jilbab make ngan dibeungkeut nyekek di dieu tah. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, awas. Naudzubillah, lain naon. Nu awam doang aing ge sarua mun ngalewat sok resep nempona. Atuh kumaha deui kasep da aing ge jelema atuh. Nah nu kitu mah atuh aing ge bingung aing molotot dosa teu molototnya aing mah ayeuna molotot jeung beureum molotot beureum eta nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing harasuh ka surga. Pedasan amin aja ngajawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah, bismillahi takhassantu billah, bismillahi la haula wala quwata illa billah. Hamdan lima zi'annahu al-insana bil akhlaqil karimah, wa salatan wa salaman ala abduli mutahalliki bil adabil azimah, wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah ayat tamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati haqqun, al-hadis ila akhiril hadis. Wa qalat Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, kalla wallahi ma yuhzikallahu abada, fa innaka la tasilur rahimah wa tahmilu kalla wa taqsibul ma'duma wa taqrirud dhaifa wa ta'inu fi nawaibil haqq. Wa qala syair, Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Satacana orang cek soheula sakedik ya akan terdengar sama saya terlalu banyak efekna ya. Efek urut korinya Kangnya, efekna buang res etik. Sim kuring mah mainnya di triple atau higher tulisan hig kuna. Dina mixerna cek, nah triplenya diangkat lagi. Jangan salona yang diangkat, triplenya saja. Cek lau, geus dibere cek jadi tegalau. Cek lau, basna kirangan kaset, basna kirangan sakedik, bas kirangan triple diagengkeun supados wonten abi jelas. Triple nu diagengkeun sareng middle, basna dikurangan. Cek lau, Rika, ada apa Roma? Tos doakeun tukang salona sing asup ka surga.
jeung salon-salonna di bawah kali itu. Wah, ulah nya Kang ya. Kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat. Wabi khusus akhina kiram guru sim kuring guru urang sadayana kersana abdi Kiai Haji Idris nu puji sim kuring dipihormat. Tekalangkungan ka kersana Bapak Ustad Oman nu puji sim kuring dipihormat. Tekalangkungan ka kersana Bapak Ustad Ai nu puji sim kuring dipihormat. Tekalangkungan ka kersana Bapak Ustad Johari nu puji sim kuring dipihormat. Wabi khusus sepuh sim kuring ti Cigombong alhamdulillah nyatana Abah Kiai Haji Ahmad atanapi Abah Kiai Haji Memet urang doakeun mugia anjeunna panjang yuswa berkah sehat wal afiat amin ya robbal menawi aya ridho ti Gusti Allah insyaallah tahun payun tanggal 1 Oktober 2023 sim kuring dipanggil ka pondok pesantren anjeunna alhamdulillah tekalangkungan pun lanceuk orang di anu tingkihna di Bogor nyatana kersa Akang Haji Yosep nu puji sim kuring dipihormat. Wabi khusus datang lagi, masya Allah. Siapa tadi nggak ngomong dan Kiai mau nyusu muah, nah diancam main ke pamajikan awas ya nyusu di luar, gitu tanya pun atau no nakang, masya Allah bager panitia namanya. Tadi gue bolak balik wae mana mobil narik naon, ngasupkan berkat, yes begitu macam kayaknya. Alhamdulillah. Utamina sim kuring aturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan ka aparatur pamarentah. Bapak Kades, Bapak RW, Bapak RT na urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raragang hayang daya ngolah kana ieu nagara sing mareunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal utamina nu puji sim kuring dipihormat para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musalla al-muttaqin yang sangat luar biasa para pemuda berjuangna subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di zaman sekarang ada gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Ieu lembur bakal tambah barokah, kota manik bakal menang magfirah lamun boga pemuda nu cinta ka agama Allah jeung Rasulna amin. Saya doakan mudah-mudahan para pemuda sing barokah hirupna. Itu deui utamina ka warga masyarakat kota manik sadayana nu jauh ngajugjug nu anggang dararatang malah nu deukeut tadi keneh geus ngaraleun. Mudah-mudahan warga dieu nu hadir peuting ayeuna sing para ranjang umur, sing barokah milik rizkina, sing harasil kabeh cita-citana, sing dahampura sadaya dosana. Atuh dulur jamaah sadayana orang dia nu hirupna tani mudah-mudahan tanina sing tambih subur, nu usaha sing tambih makmur, nu baroga anak incu malah santren sing saroleh turta saroleh amin ya robbal. Supados tanyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput baik kana puhuna, urang ngalah kana muarana, urang udak baik ieu pamaksadana, urang tarang baik ieu pangaosanana insya ngan sadacan kula ngadadarkeun tutung pusing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh dijunjung anggang datang sim kuring ti Kabupaten Bogor. Eueuh maksud baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Ieu mah kula saja silaturahmi nu dipamrit aya sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang milik dan rezeki amin. Sim kuring uninga Kota Manik Banten daerah santri loba para kiai bahkan Banten mah memang darahna para wali. Ieu mah tabarukan sim kuring ka urang dieu mudah-mudahan rengsina ieu acara urang kabeh sing ditambih-tambih keimanan katakwaan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Dumasar kana ieu buah bilihna dinanggoning cumarios ye kirang tata kirang basa kirang panata duduga luka tanyap cuma taka kasar basa katur garihal bisik ceramah kula pondok mantak nyogok panjang mantak nyugak maur saur bahe careng agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura ti para dulur sadayana nu hadir wangi ayeuna kumaha bade ngahampura alhamdulillah
barang simkuring dongkap tadi barang ningali panggungna simkuring rada leutik hate kunaon ieu karpet sarua warna jeung baju aing aing rek balik deui era tuh etanya tenda beureum baju beureum barang kali itu geus kena mental aing lempang anjir cai teh konon make baju beureum aing ka dieu nya tadi padahal dari sore saya udah istirahat di pondok pesantren Kang Haji Idris pun ngabejaannya Kang ulah beureum Kang bisa wajeng tenda kajen lah itu sapaket lah jeung tendanya alhamdulillah masya Allah direkamnya di videonya. Saya itu tidak punya YouTube abdi mah teu gaduh YouTube ngan rek direkam silahkan saja ngan lamun di share eta rekaman heg aya hasil tina eta rekaman nitip kiai setempat atau pesanan nu keur dibangun bantuan saeutik mah tina uploadan eta sabab saya tidak pernah punya apa-apa Pak abdi mah teu boga YouTube teu boga asisten mangge ge langsung we ka abdi riweuh lah nu penting mah urang mah ngaji soal rekaman mah terlangkung bae eta mah akangan cenah mah kitu tina rekaman sok aya iklanna ka eta aya tiudna cenah kitunya mangga abdi mah ridho nganitip ulah diancandak punya lira nu ngarekam bagikeun sakedik maka santri atau nabi ka kiai anu keur istiqomah ngajar di pesantren insyaallah nya masyaallah lain naon teu pede sama direkam teh abdi mah pernah ditawaran asup kana TV geus sieun lah muat awak aing gede teuing jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala di dieu jamaah sadayana urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sakumaha tadi guru urang nuju sambutan nyatana urang ngariung di ieu tempat teh syariat hakikatna mah urang keur ngariung di jero surga margi ngalengkahna urang ka dieu kusabab urang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad garas orang dia cinta ka Kanjeng Nabi lamun benar ngaku cinta ka Nabi cek Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah siapa orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di dalam surga hayang tante orang kota manik ka surga jeung Kanjeng Nabi namun hayang berarti orang kudu cinta ka Kanjeng Nabi tinggal timbul pertanyaan sudahkah kita cinta sama Nabi nu apal Allah ngan aya cirina jelema cinta ka Nabi mana cirina saur Nabi kene man ahabba syai'an aktsara min dzikri siapa orang yang mencintai sesuatu maka orang itu akan sering menyebut-nyebut sesuatu yang dia cintai lamun orang dia ngaku cinta ka Kanjeng Nabi maka sing getol nyebut Nabi dalam lantunan-lantunan sholawat salatullah salamullah ala Rasul salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah jaka tingkir tepeden sing kencangnya jaka tingkir wali Jawa muridna Sunan Kali geus masyhur sanusantara nya jadi wali oge jadi raja jadi wali oge jadi raja salatullah atuh pengkolkeun lagamna salamullah mullah itu tang nih lempeng siapa seragam teh pamoda semangat salatullah salamullah nih lempeng di corona tehnya cengkokkeun namun headset ngutkeun sirahna salamullah dah gitu pan bagusna kori teh bisa nyengkokkeun sirahna betul enggak tadi kori-kori luar biasa pan kusababna bisa mainkeun mic jeung nyengkokkeun sirahna tinggal we dibere efek usaha ku operator salon mantak beda setelan kori jeung mubalik ya setelan kori cokang bere setelan kori ya bere efek Kang nomor 11 eta mixerna biasa nama bere efek sing loba cek gitu tah cek eho cek daya tak tinggal mainkan mic ya yang saya Syekh Rajib Syekh Rajib Pandi ciri khasnya gampang ya teman sunnatullah
masuk di sawer aing mah henteu gitu doang. Lamun Syekh Salman Amrillah biasana mah mikna disimpen di gigir saya eta mah. Wasyamsi wa duhaha qamari idza talaqa wan nahar talaqa wal laili idza yaghshaha was samaa jadi dinamiknya babakene lainnya korinya di titah ceramah ini titah kori. Hatur nuhun akang operator sen ya eta mengecek salon we luar biasa alhamdulillah. Jadi kos gitunya salamullah ngutkeun sirahna akang hayang beunang lagal masuk salatullah salamullah. Tapi ayah bapak-bapak gituan nurut kayaknya ditipu ogenya padahal mah teu ngaruh kang gituan oge lempeng mah lempeng we nya. Masya ciri cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dia daek korban harta, korban badak, korban tenaga jeung pikiranana supaya naon? Supaya urang diaku jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Hayang urang diaku jadi umat Kanjeng Nabi. Maka karakter umat Nabi, karakter sahabat Nabi, karakter orang-orang yang berjuang bersama Nabi kudu diterapkeun ku urang ti ayeuna. Mana karakter pengikut Nabi baheula digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an sesuai dina judulna. Mari kita tingkatkan bersama-sama dalam mempererat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah melalui syiar-syiar agamana Allah. Tadi dia karakterna para pengikut Nabi teh kumaha ku Allah geus digambarkeun dina Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Artosna wa alam bil murad al ayat tamimil ayat Muhammad adalah utusan Allah walladzina ma'ahu dan orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad asyidda'u alal kufar orang itu keras terhadap orang kafir. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutna baheula nunuturkeun jejakna kapungkur para sahabat punya karakter yang pertama asyidda'u alal kufar keras terhadap orang kafir ruhama'u bainahum ngan silih pikadeudeuh jeung sesama dulur agamana tah disebut ukhuwah Islami ukhuwah Islamiyah. Jadi saya tanya orang Kota Manik siap keras ka orang kafir? Tiluan nu ngajawab siap keras ka orang kafir? Ya masalah asup YouTube Kang aing sini tewak jeung maneh ulah kudu keung menyampaikan kebenaran mah betul. Tingali Rasul punya akhlak kata Bunda Khadijah yantawis namana tasilur rohimah tahmilu kala taksibul maduma takriru dhaifah ta'inu fina wa ibil haq. Naon ta'inu fina wa ibil haq teh? Rasul mah teuneng ludeung wanian nanjeurkeun kebenaran. Lamun cek Rasul eta hak bakal dibejakeun hak, lamun cek Rasul batil bakal dibejakeun batil. Hajeun kene nyawa tarohanna bagi nabi yang hak harus ditegakkan kudu dibejakeun. Ulah naon? Ulah sokos bunglon hirup kadieu kadip neangan hirup di dunia mah berjuang tak berjuang kita akan mati. Berjuang dan mati dalam perjuangan itulah mati paling indah. Benar teh? Masieun hajaran kiang mah teu ditewak aing mah beres ngaji ge jeung mah. Tong kedeung seung bisi di aya bapak polisi tewak saya we. Tewak saya Ridho abdi mah ditewak keur ngajuangkeun agama ngan di jalan orang ngobrol duaan. Kenapa saya ditewak? Ustaz ceramah keras teuing. Saya mau ceramah lamun teu dipanggil ku Kang Haji Idris tuh Haji Idris lewat mah gitu. Cok Haji Idris kunaon wae aing pipiluhun. Saya mah mau ngayakeun acara kunaon tuh lamun RT teu ngijinan RT tewak berarti gitu mah. Tuker tambah RT jeung kiai. Masya enggak usah takut sampaikan kebenaran. Siap kurang keras terhadap orang kafir? Gitu. Siap Kang. Pokoknya isukan kapangi orang Kristen cabok ku aing pokona mah. Eta mah lain keras tapi kasar. Islam itu tidak mengajarkan kita berbuat Islam mengajarkan kita keras lain kasar. Islam mah rahmatan lil alamin, ayat keras ayat kasar. Mana keras? Bagus contoh supaya kaharti. Ibu-ibu aya ibu-ibu
setelanana ye nya loba di bapak-bapak luar biasa yang kakarak ngaji loba bapak-bapak beneran Kang di dieu wah biasa nama ibu-ibu kan resep nama diharus sama ibu-ibu nena naon ai bapak-bapak pan turunan Adam mah bibirna cicing wae Adam beda jeung ibu-ibu Hawa saya mah wah calanga peuh ayo bibirna tanya tak resep diajak ngobrol tapi di dia mah alhamdulillah ada komunikasi komunikasi wae ngaji makang fokus ngaji ting mah da aya ieu orang dia guru-guru orangnya insya Allah. Ibu punya suami keras bagus mun heuceu boga salaki keras halus atuh nuhun Kang masyaallah moal ceurik ieu Kang nya suaminya keras namun suamina kasar gor ceu rek ka pasar teu make tiung kanyawan salakina ibu masih rek ka mana ka pasar bapana rek naon ka pasar sakedeung doang pake tiungna ih harareun bayeung pararan ararat budug sirahna meureun cesalakena teh ulah geulis bojo akang anu bager lamun rek ka pasar tutupan auratnya bapana ka pasar sakedeung ieu najan sakedeung geulis di pasar teh tempat umum banyak laki-laki yang bukan mahram akan melihat rambutmu yang indah ayeuna indah sote buuk ditinggalikeun punten geulis cek dina keterangan satu helai rambut yang terlihat oleh laki-laki lain yang bukan haknya melihat isukan eta hiji buuk bakal jadi orang yang memacokkan sirah dia di poe kiamat daripada dia dipacokkan di poe kiamat mending ku aing dipacok si ayeuna itu suami keras bagus sabab salaki ulah dayus kang ngantep pamajikan dina doraka naon sabab dayus mah ulah yang ka surga ngambu bauna ge moal tong diantep pamajikan teu make tiu untung di dieu mah make tiu di dieu mah ada leujeun utara make tiu mah nyarengsol tiungna ge jadi diomekeun itu jadi kanyahoan dia make gede kitu jadi kanyahoan eta jeung tara make tiung ya nya masya nung geus manggeus pake tiungna cek salaki itu suami keras daek dia make tiung cuk ka pasar teu daek cicing sia di imah di dieu keun di dieu mah sarik taranjang heupeun aing ala lain manempon nah itu suami keras nah sababna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara artasna wallahu alam bimurad hai orang-orang yang beriman ku anfusakum jaga diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari panasnya api neraka maka di dia salaki tugasna keras sabab pamajikan keur nyieun dosa pamajikan ieu nya punten coba pemuda ka dieu meja halangan usik engin ya tong jual lumayan jangan pas aing balik harinya kena ka pojok nah harinya ka pojok iya masya Allah tah nuhun nya Kang masya Allah nuhun Kang sing panjang umur Kang kajian batu geus maot akang mah hirup we sorangan Kang ya masya Allah nah ibu itu keras bagus buka pamajikan pangarsa Kang Haji ibu-ibu di kota-kota moal di dieu mah nya insya di lembur kula mah di Bogor ibu-ibu poe Minggu teh ka Stadion Pakansari rumah saya kan dekat Stadion Pakansari Kabupaten Bogor poe Minggu teh ibu-ibu kieu we ke kanan ke kiri langsung nyebur anu kitu aya ibu-ibu nusok jogging di jalanan di tengah lapang awas tong diantep Kang bujur pamajikan didelekeun diumbar auratna ngajiplak pakaian ada kusabab hayang gedah dina usikna lamun dayus akang ngantep pamajikan doraka pertanggungjawaban pamajikan aya di jeung salakina naudzubillah atuh Kang ngaranna ge lain aya keterangan anak mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah benar carana bajakeun ka RT RW lurah siapkeun aula khusus olahraga awewe pokona poe Minggu ulah aya lalakian eta mah khusus jang awewe bae heug rek jogging di jero ruangan asa ulah aya lalakian kenapa najan kadeuleu bohong ku awewe deui wanita dengan wanita baina surah warukbah antara bujeu jeung tuur auratna mantak teu dosa katingali buku awewe sejen mah tapi ku laki teu meunang komo make baju you can see my ketek masya Allah jilbab make ngan dibeungkeut nyekek di dieu tah ke kanan ke kiri awas naudzubillah lain naon nu awam doang aing ge sarua mun ngalewat sok resep nempona atuh kumaha deui kasep da aing ge jelema atuh
Nada nuk itu mah tuh aing bingung aing molotot dosa teh molototnya aing mah molotot jeung beureum molotot beureum eta nya. Nah, kalau laki-laki mencegah ibu seperti itu dengan nada yang tinggi pun itu namanya keras lain kasar. Aing kasar mana Kang? Tuh si Rizky bilang. Kasar eta ka si Resti nyabok. Nguyuhan we si Resti malah balikan deui si goblok mah. Kesal aing nempona ge beritana kita anggeus-anggeus jadah doang. Wah yang dibelaan si Resti kamari mah iya nama malah balikan deui si gelo si eta mah nya. Lain gosip kang fakta soalnya di mana-mana ibu-ibu ngaradat. Kuat ribu enggak pengajian batur ngadikeun kiai selawat ngomongkeun si Resti si eta mah. Batur selawat makhluk yang ya Nabi salam alaika datang WCS na ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam kelo mani ruas sugan teh saha alaika di mana heula sia karek datang wae kieu ya Habib nya sugan heula sakudung salam alaika cie bajuna anyar deui salawatullah menang hutang nya teh positi alaika ngona wae ngahutang narik aisan dibayar ya Nabi tapi cincin mana leungit hiji salam ka mana cincin mana halah dijual ku salaki aing ya Rasul jangan naon salaki mana ngajual cincin ya salam biasa rek masang togel masang togel ngajual cincin nu gelo nih kitu mah. Terus gitu ngomongkan batur ya Habib dulu itu jelma karak datang salam mana tuh karak datang alai kana mah itu salawat ulah kusungut teh kaduluan tuh itu tunjuk cuma melotot ka dieu alai ka eceu daek ngaji deukeut manehna ya Nabi kunaon kitu mainna masak nyokot berkat tilu salam kadang-kadang berkat batur dicolong umahna alai kadang-kadang geus meunang akuna mah can meunang si goblok mah ya Rasul geus kitu gue ketekin aja sampai aing mah. Salam geus kitu teh mulai ngomongkeun batur. Alai ka teh nyaho teh si Resti balikan deui jeung si Rizky. Ya, nu bener-bener teh salam nyaho di mana? Iya aing nempel beritana ieu uyuhan si Resti nya geus dicabokan geus cekek balikan deui najis aing amit-amitnya. Teu boga pendirian si eta mah jadi awet teh. Meureun bogoh kayaknya ka si Rizky. Pokok ge di sisa marek naon yang pae si rumah tangga. Ingat teh tujuan rumah tangga teh naon? Ditaskunu ilaihan supaya tentrem aya di sisa tentrem. Tapi heuh nya coba saya bieu teh. Nah, awas itu namanya suami yang kasar nya alus ai balikan deui mah alhamdulillah. Jadi netizen nu riuh aing kesel ka dieu ngomong tentang kumaha si Resti teu nyaho emang saha aing eta si Resti nya cuma perceraian itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah ngan teu dipikaresep ku Gusti Allah. Tapi hati-hati kalau rumah tangga itu banyak siksaan, cerai jalan terbaik cerai. Bukan pendirian dicabok damai tadi na atuh Lesti saya teh mulai baik nih ibunya cerita ya Lesti saya teh nya jum Lesti ya tadi nanya lamun kira-kira damai ulah sok dilaporkeun salaki ka polisi eta teh ngumbar aib suam sama riwah mimitin lapor ka dieu ka ditu dipisung dicekek dibantingkeun di Smackdown. Aing geus rame masyarakat ngadukung sia mana balikan dia tuh kecewa tuh mah ijang matati cetitin sarewoteun KBK sia jadina bener teh Bu. Tapi doakan yang terbaik mudah-mudahan keluargana sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal sia cete sakin masih ngaji menang naon si Lesti tuhnya itu namanya suami kasar. Kang punten ka awewe ulah kasar keras boleh kasar jang ai kasar kumaha misalkeun salaki dahar hareupeun pamajikan pasakan kurang ngeunah di polototan sia rumah tangga 7 tahun teu bisa nyeunangun acan ngan kurang uyah teu kabeuy uyah lain balikeun ku aing 7 treuh. Nah itu suami kas. Saya tanya bapak-bapak pamajikan masak kurang uyah dosa teu? Nah tuh henteu nya ge masak dosa tuh henteu dos ai perkara teu make tiung cicing wae jogging cicing wae bagian masak kurang ngeunah ngam itu namanya kasar lain dina tempatna. Akang lamun pamajikan aya kakurangan wanita itu jangan disalahkan tapi benerkeun geulis ku ngeunah ya angeun komo mun diuyahan deui mah berarti kurang euy tapi kadengina genah ku pamajikan betul teh Bu? Jawab Bu betul teh. Kenapa wanita merasa dihargai kurang uyah mohon gelis lain kurang senangan supaya lebih sedap
cokot uyah pamajikan teh dibikeun diadukeun cobian ku nuhun geulis kumaha ayeuna raosna ngeunah sedep gara-gara uyah lain gara-gara sambil minum ieu sayuran ningali wajah maneh nu indah itu ka awewe mah naon sababna wanita itu dari tulang rusuk bukan dari tulang kaki wanita ada bukan untuk diinjak-injak tapi ada untuk disayangi bukan untuk dihianati benar bu atuh ya nya mun awe salah kitu ieu mah molotot sia rumah tangga 7 tahun teu bisa nyenang beulikeun ku aing 7 teu nyari hate teh bu tuh ngajawab korbanna sedangkan wanita kalau sudah sakit hati wani nembak ka salaki benar teu bu geus nembana teh moal katahan ka moal awewe mah ih aing mah paling geueung ribut jeung awewe beneran sumpah wanita itu bisa mengumpulkan kata-kata secepat mungkin itu 20.000 lalaki mah 6.000 mana buktina banding nage hiji banding 3 kang mana buktina sok lalaki mun ngubah motor ih sang ngubah-ngubahna ieu we anteng bibirna cicing leungeun usik lalaki tapi awewe mun teu sasapu ih leungeun usik sungut usik sih eta batur lewat teu betah mun teu nanya ka jati mana tos kondangan lain geus rame can tamuna saeutik mang jelema ge teh akur ieu sia teh majeng batur jeung naon palas manehna jeung helm naon helm ndog dibelah dua ngeunang keneh sia mandog dibelah dua mah kamari kondangan ka tetangga sebelah nyokot nu gede sugan aing teh daging urang teh laja goblok teh leungeun usik sungut usik kita ibu-ibu tak bisaan balik ke ngepel kieu budak lewat coba saya teh budak ulah balik we ampun aing mah iraha beresna ieu barang gawe imah ya ampun eueuh beresna boga anak sia mah ampun teh coba sia cing geledak sia kabeh di minyak kalesangan awewe mah tak hati-hati Pak kalau lawan wanita sok we menang wae saya eta mah